ya, Bas. Bas, Nah, dua sih ya. Uing. Ke tadi menang daging sapi. Oh, nyamperin sih mah gablek daging, aing boro-boro daging sapi, aing mah daging bayawak ke eueuh. Yeh, justru eta daging na aya bumbuna eueuh. Nya teu hidang sia mah nya jual dagingnya beulikeun ka bumbu. Eta urang mana, Bos? Aing terus pusing. Tahun ieu aing ge can ngiriman ka kolot aing. Biasana mah aing unggal detik teh geus ngiriman ka kolot aing. Tempok ku sia. Amunisi aing, di eueuh sakeclak-keclak acan. Ya aing geus telepon tadi ka si RT, ngomongna heueuh cenah. Aing naik datang ka gardu ka tempat biasa. Geus ayeuna orang ka ditu we heula. Heeh. Ari si Junet ka mana? Tah. Eta aing si Junet teh bingung matakan ge. Kabar pisan ka aing. Uing teleponnya si Junet. Aja sok teleponnya ku sia lah. HP anyar, Bos, telepon tuh. Aing sia HP kabeuli aing bumbu kabeuli. Baheula. Iya. Cari soal. Yuk, Bos, yuk. Dadah. Ya. Ya kumaha wae si RT can datang keneh wae. Aing curiga manehna jigana nyumput ya. Apa ditelepon wae ku aing ayeuna? Telepon deui. Kagak telepon beusi ge mah ka dieu. Anggar euy. Ka mana si RT nya? Ayo, Bos. Pak aing yang anu tukang dagang gitulah, ku aing palak lah. Ayo, Ing. Bos. Ya sementara si RT canda datang. Orang ka tukang dagang we heula. Dagang. Ayo kaji naon we, lu hasilkeun. Geus nah ayo. Ayo.